Keur kakara teh ngadamel cibay ampir-ampiran gagal nepikeun ka ngabeletus untung teu kana pamenteun oge. Carita mah abdi teh ieu hayang ngajaran ngadamel cibay da geuninganan seueur wae seliweran dina beranda teh ngadaramel cibay tapi da nyaeta males ningali tutorialna. Pokona mah ieu mah ngadamel ala-ala abdi we. Bumbuna ge meuni ala kadarna ti bawang bodas 2 siki henteu dipedesan-pedesan acan da nyaeta pansihana mah najan haneut sakedik oge sok alim ngaemam eta teh. Nya entos we kos kieu tibang masako uyah sareng bawang bodas hungkul caina oge henteu ditaker ieu teh. Atus hencer mah ku abdi teh diaduk-aduk we dihurungkeun komporna tapi saur abdi teh ieu teh jiga nama kurang cai tah ditambahan we cai sagede ku abdi teh. Ah ieu mah ting jadi ting moal kumaha engke we hasilna nama. Ujug-ujug ieu teh tinggal ngagoreng deui weh dina enjingna da nyaeta pan ngadamel acina mah kamari sore karek dibungkusan ayeuna. Ieu teh bari jeung teu dirapet-rapet acan da nyaeta teu aya tariguna nya entos we simpenna teh di panghandapna moal muka deui sugan. Bari ngagoreng bari ngakeul ongkoh da ieu teh alhamdulillah entos asak sangu mah. Cibletus ih untung we henteu luncat oge. Nya entos urang engal-engal angkatan we bisi ngabeletus deui jiga tadi. Alhamdulillah sadayana entos beres ning tuh. Ieu teh anu ngabeletusna teh sabenerna aya 3 ning tuh ngan pedah nyaeta teu ka video. Alhamdulillah pokona masak ieu ge jadi cibaina henteu mubah.